Neng, hari neng sekolah alami kayaknya. Ayah 2 tahunan ini mah. Atau gara kelas ini nya. Nuhun. Emang kunang gitu? Itu kan ate jeung neng teh. Bawa teh geus lila atuh. Geus gajeng sasahannya. Mau orang nikah teh ya. Ari apa nih sekolah kene? Ayo we ngajak nikah ih. Itu yang cewek nikahna poe Minggu. Nah, buat Pak Minggu. Kan mingguan neng libur sakolana. Anes gitu konsepnya. Sebenarnya neng teh ngan nganggep Pak teh sebagai lanjut neng nyarira, nganggep lebih gitu. Oh gitu. Iya, jadi Oh. kumaha. Ya biasa tuh lah. Nuhunnya. Iya, Tuh abah deh angkatnya akhirnya. nuhun apa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman, terkendali ini mah. Pokoknya mah, aya nama apel kudu beres we. Berangkat ah. Kunaon si neng teh bogohan ka urang ya. Padahal orang sakieu gagahna. Kolot urang oge. Ngaromong urang teh kasep da. Mau apa dah hideung gitu. Curiga ieu mah manehna boga cem-ceman ieu mah. Orang salik sih. Anjir. Bagus panjatkan kopi ya. Emang katuh. Emang katuh. Duh, anjing. Nanaonan mana sablu keur naon? Kaneng si aing rek cepet terjadi anjing. Yo kehen. Eueuh jelema nu beunghar ku judi eueuh nu aya ge beak sia. Pas aing. Aing bro, sebeak gope anjing. Oh cek aing ge. Nanaonan gitu mending belikeun kopi menang 2 kontainer mah. Kopina bos. Mun Ya. JP Nuhun. kopi ieu warung ieu borong ku aing kabeh. JP tah. Teu aing beak. Heeh, gitu alhamdulillah syukurlah dege lah. Eta jelam mah di tempat-tempat teh tiap jam 4 liwat we ka dieu nya. Puguh-puguh ngarit ayaan babawaeunana. Da ieu mah eueuh. Curiga ieu mah. Sebenarnya nama ya teh dah hoream atuh. Setelan kikian teh, tapi dah ieu teh kumaha tuh si Udin ngagokan mantan si Neneng teh euy. Jadi weh kudu aya kikian sagala lah. Penyamaran ya berhasil yang si gagah ieu. Saatnya bertemu si Neng. Oh. Ternyata bener kecurigaan orang salila ieu teh. Sigana ieu jelema rekatan si Neng ieu mah ya. Tingalikeun sia rasakeun. Teangan ku aing. Beak sagala. Gua gagel aduh panas tuh aing ge. Kesal. Sakunaon ari maneh atuh? Cing tulungan tang lah anjir. Tuluan naon ari maneh? Aya alaeun jelema ieu mah tuluy euy. Naon gedang asak? Jelema. Urang asa ditincak eta mah nya teh dihargaan anjing. Piduiteun. Gampang urusan eta mah. Tulungan Ieu saha heula jelemana saha? aya alaeun ge lah. Kurang bejaan ciri-cirina.
Ya lah, ya amun aya naon tanggung jawab moal didinya. Geus tong loba ieu tulungan we ini mah. Kurang tulungan lumayan Depok. Sia makan nu kitu wae goblok. Teu mikir teuing. Dol Ya. gampang dol eta mah teu kudu. Karek tulungan mah ieu teh. Gampang urang mah, tinggal tunjukkeun we mana jelemana. Karek dikumahakeun. Hayangna yang dikumahakeun lah ya. Weh pokona mah Beres pokoknya mah jeung aing mah. Tong sieun. Iya. Iya we, urang ngerahkeun barudak sadbor bebe anjing. Kabur. Atuh udah kitu kieu berenang Itu konsepna lain. mah. Ieu kela aduh ai sabdor bebe teh naon ieu teh? Satuan Borongongong Bandung Barat. Si anjing. Perguruan naon juga teh Puluhan. juga teh perguruan atuh. Ya, Sebutkeun yang ngaranna saha? tentukeun deui nama poena di mana ku aing di ala. Teu nyaho ngaranna mah kan urang opa ciri-cirina eta jelema. Ari ati mana? Tata Mas Taka seueur bunga-bunga kitu ih. Iya teh pertanda HTA teh sedang berbunga-bunga atuh neng. Teu kitu oge atuh. Apa nama? Iya. Iya ya, Neng bade ngobrol mah ya. Aduh. Tadi teh si Udin teh nya menyatakan perasaan ka Neng teh. Si Udin anu juga Satria Baja Hitam. Iya, bener. Naon cenah? Kumaha gitu? Nya pokona mah hoyong nikah sauna sareng Neng teh. Terus jawaban Neng kumaha? Nya ditolak atuh alim Neng mah. Nah, ditolak. Pan hati Neng mah jangan asa orang. Geus kieu mah nya. Hayu urang teh angkeun jelemana saha? Der ah. Gila aing ah. Kemana? Kadieu? Oh, kadieu. Ayo tuh. Kela. Satu lompatan udang sama tuh kemain. Udah. Aku sakit teh nyahoon. Si udah tanya ka duit. Kemain cewek. Terus orang kumaha? Kadieu. Loh. Aing selila teh olahraga ya. Alah sia, gawat euy. Si Udin euy. Neng, si Udin, Neng. Si Udin. Oh, jadi iya alasan Neng nolak teh. Entah anta. Neng bisa jelaskan. Wah, jelaskan naon Sikat. Kela. Yang di halangan anjir, kela henteu. Tadi mah tadi kebukaan tuh. Jadi atuh. Makanya ngabelan pembentukan si Gaki. Ini Kela. Ini ada apa gerangan? iya saha deui datang-datang. Ini saya, Neng kamu ini. Allahu Akbar, ini kenapa banyak cowok di sini? Tadi dulu. Ari Akang saha? Ini pacarnya si Neng. Terus itu di belakang Neng beringin siapa itu? Wah, ini memang udah betul-betul. Terus ieu kumaha ieu? Jadi sebenarnya Iya kabongan keneh. iya betul. Terus Akang ini siapanya? Udah nolak tadi. Terus ini, wah ini udah betul berarti selama ini kita dipermainkan oleh wanita. Berarti emang betul. Harta tahta wanita telah merusak persahabatan kita. Mari kita tinggalkan cewek ini. Marilah. Kita ngopi saja ya. Mari. Jadi Aduh, kumaha itu? Kadieu euy. Neng bisa jelaskan.